Terima kasih udah tekan video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe ya. Nanti, pasti belum tekan tombol subscribe. Sekalian ya loncengnya. Hop, maung. Ih, karesel amat sih. Sakola pre. Lembur kareueung, baturan eueuh. Piraku aing kudu ngaduruk imah supaya rame lembur. Kerar selatnya ya lembur. Raheun kiula. Asa kuburan baeng makarareung amat ka lembur kieu nya. Udah aku nelpon si Helen nya. Diajak ketemuan kira-kira daekeun moal nya. Jajal lah telepon gue. Aya naon deui si ieu nelponan aing. Kamari bagi geus izin aing. Sasapaan sih? Sanarion poe ieu si ieu. Teu masang papim blok di telepon ku aing. Jasarinam di telepon ku aing masang papim blok bae. Assalamualaikum Dede Helen. Waalaikumsalam. Naon dia nelponan aing deui? Keur di mana Dede Helen? Aya di pos. Nah dia memoro di pos, anu nyongcong ke dia. Sesoranganeun bae dia di pos. Wajar lah aing mah aya nu nyongcong ge jageulis ieu. Dia ketemuan yang dek oga, aing karesel ya di lembur karareung ieu lembur yo. Heung geus geura ka dieu aing ge karareueung di pos. Keng ka pos kadinya. Oke. Jangan seberan dah. Wah, rai motor ku yang tadi lapannya. Di lapan lah ku yang sugan bae jadi ninja. Di malam tahun baru aing jeung naik Olive. Kira-kiranya Neng Olive deken oganya naik motor si Pega ieu nya. Di tahun baru pokona mah. Kayak kuan di lapan heula. Herang-herang juburna. Woi, dengan, dekam mana dia? Enak siang ngagero kenaing ha? Sekolah pura-pura teu nyau bae dia. Ari maksud dia naon ngagero kenaing? Ye, dia ngaganggu perjalanan aing bae. Dasar maing tiri tunggus ti tajong. Datang dia ngaganggu aing. Ye, naon jing? Emang dia poho geus nyongcong dugan aing. Kek. Duga nu mana keurah aing ngalana. Ye, Ke kamari teh ya dia dibikin kasih Helen. kek ku yang pikir-pikir lah keurahnya. Jeparan saing mah tengah lah jing. Sok ulah pura-pura teu nyao dia Randy. Karak mah inget aing. Terus kumaha eta? Neuk naon dia? Aing ngeureunkeun dia ge deuk minta ganti rugi. Dia sok ulah pura-pura poho dia lamun kitu mah. Sasapaan dia karena babaturan ge make cot minta ganti rugi dia mah. Babaturan kumaha dia si Helen ge kuda dicongcong, pokona mah aing minta ganti rugi. Oh geus, si Helen tadi ngajak ketemuan jeung aing. Sabaraha duit lajuna eta saulu? Lamun di pantai mah 50.000 sahulu. Sasapaan dia? Bukan saged beureup ge 50.000. Bener jeung eta dia heng 50.000 bae. Lamun 50.000 yang kudu minta ke si Dede Helen tadi ngajak ketemuan jeung aing. Kumaha? Daek tuh. Geus geura ketemuan beda minta karena si Helen gede ku. Oh, lamun kebeleng berarti teu meunang eta. Kudu meunang lah. Bodoh. Ih, aing mah aneh ka si eta. Piraku bikana tah minta ganti rugi. Tegablok duit meureun si eta kitunya. Istilah aing yang penting mah dugaan aing kembali jeung duit aing kembali. Sah aing itu mah.
Assalamualaikum. Salah. Tadi yo. Aya naon dia hayang manggih jeung aing? Aing keur parusing kieu yo dengekeun carita aing ieu nya. Tadi yang di itu di masjid aing lewat masjid dia di imahna ge nya ka ditu. Panggil si Haji ku di jalan aing. Tagih naon coba? Ditagih tah ngagantian dugan teh sahulu. Sabaraha coba 50.000 dugan sagede kieu. Gara-gara nang Helen si hayang dugan boga batur badi ala ku aing. Kan gara-gara aing. Atuh lah gara-gara Dede Helen lamun Dede Helen ogah dugan mah aing moal teh maling boga batur. Terus gua boga duit teh ieu. Jeung ngagantian si Haji 50.000. Nah naonan Randy minta duit kana aing. Aya ge aing nu minta duit kana dia. Suayana be 50.000 doang ieu jeung ngagantian si Haji aing mah isin. Jadi yang makan dugana. Ya kus aing boga duit bae. Ti isuk ieu poe dihujankeun bae nyala moalnya ku mau dipanasan tuh. Boga ku dipanasan. Lagi nama muntir bae ka dieu. Oke, eta mah budak bebene aing, ayeuna kaca sapion. Aneh amat ti piraku asupnya kaca sapion. Woi, dek juta jetre, ka mana dari ya? Naon dia ngagrokeun kami? Ka dieu ge, dek ilu moal. Ilu ka mana sakieun deuk hujan guludugna? Geus geura ka dieu heulan ge. He, panggil aing mah akur amat dari ya baju ge mani kuplean. Engke mah dari sakamar duaan, tiluan jeung aing ngomong geus nikah mah daek oga. Hah? Ieu ngaja dua aing. Tuh kan dari mah baju sarua, ngomong ge bareng. Pokona mah cocok beda jeung aing lah. Tahan kami ka dieu. Atuh aing ngabisik dari rindu bae kan aing. Teu rindu kitu dari kan aing, ha? Haja-haja kami rindu ka dia. Ayolah. Aneh ka budak, teu bersyukur sakali. Dikangenan ku jelema ganteng. Heh, aing mah nama pusing bae nya. Aing mending balik. Dia tuh baturan dia tuh minjem besi duit ke baturan dia. Woi, di kemana dari ya? Kadia ge dari ya, kadia. Geseran Randy. Nanti ngagrokeun aing. Lain kitu, aing dik minjem duit ka Daria boga duit teu. Jeung naon dia duit. Dari yang meureun nyaho meureun aing kamari nyongcong ka lapas si Aji. Dari boga duit teu kuari aing minjem. 50.000 doang. 50.000 mah eueuh, enak ge 5.000. Duh, aing ka mana kok korena jeung embohan deui. Butuhna ge 50.000 dari ya. Coba PT-PT dari ya, sabaraha coba. Coba nu Dedek keluarkan boga duit untuk ge Dedek. Aing bogana ge 1.000 doang, Randy. Mana coba kumpul-kumpulkeun kabeh yo. Aing ngitung. Tah, yo. Coba aing ngitung sabaraha ieu. 5.000 jeung 2.000, 7.000 tambah 1.000 8.000 atuh mah kurang. Kurangna ge sabaraha keneh ja gede. Lah aku yang dukan selalu dikiridit. Mending kiridit bae kitu nya, Dedek teu nganter. Kayak ditu kan si Aji. Ayo. Karesel amatnya. Boga kabogo. Mani oga ngadeukeutan aing. Aing dek ngacak nomor bela sugan bae. Aya bikang gitu nyangkut nomor. Waduh, unu aktif amat nya dong na nomor. Unu aktif kieu. Sasapan kowe mah teh angkeun kayak mana bletok-bletok nongtokan lawang dia. Gelap nama di dia diburi kamar mandi. Atuh aing mah kieu lah. Gampang dikenal tapi susah dicari. Terus kumaha yo masalah duit ieu yo aing semenang yo. Atuh pokona mah kudu 50.000 ka dieu kana leungeun aing. Kek aing ngitungkeun duitna. Suruh pangitungkeun duit teh lah nya. Gawekeun aku yang burit ieu mah nya. Ji. 2 ieu 1.000, 2.000 jeung 5.000. Sabaraha? 8.000 aya ke. Aing menang pepatungan ti budak tah, ti sia 5.000, 2.000, 3.000. 8.000 dikredit bae kitu ku aing. Sasapaan kitu gemane ka kudu hayang dikredit. Dong tukang tumblek bae aing. Geus congcong bae. Terima moal kuda yo. Hi, aing keur balik yo. Ngarang bae di pantai bagi hargana 50.000. Atuh tam di pantai mah di kampung, lo suruh di pantai. Yeudah. Geus ge kowe dicongcong.
Mati ya. Hei Samolo. Hei Samolo. Kemana lo? Masuk. Aing minta ganti rugi kan dia. Ayo naon dia? Bener. Dia mau lepasan. Tiga. Aku main Sing jangan. Gue main kamar. Gue main Marah rusak. Ya main.